daun ieu cenah. Sok bau ieu bau tarason bau PPO. Tarason. Hah? Tarason loh. Ini PPO. nah, yakin konkret di hud, konkret nyata gitu hud. Nyata. Konkret nyata aya bentukna bauna bener gitu. Cuk mesti ge anu carana jukut anu renyak heeh. dicabut akarna Heeh. bau tarason emang heueuh. Bau tarason PPO. Nah, hud geus hud. Bari ganti-ganti deui, yakin. Aing tanya sekali deui, aing mah hud. Ulah. Oh, bau tarason bau kopi PPO. rokok digantian deh bere. Ingat-ingat. Wah, disetting aing. Ingat-ingat hud. Tarason. Tarason PPO. Tarason. Bener. Apa? Anu dicabut kieu ini. Heeh. Amun anu bau PPO mah beda, lain. Eueuh, dua PPO mah eueuh. PPO. Tapi aya. Jika ada so aku si Ustad siapa anjing. Pada tadi edan anjing. Lain aya nyata ieu mah. Emang keyakinan. Nyata. Bising diambung ku sarea ge anger. Naon? Bau nama kitu pas tarason. PPO tarason. Tarasan hud. PPO aja lah tuh. Tarason. PPO mah Mungkin. lain kitu. Bau Mungkin. lagi beda. Aya usul-usul pedesakan eta. So, lama sekali deui. Hud. Kemang naon ngaranna eta? Takal naon? Teuing. Heh? Teuing ngaranna mah. Karwangi. Karwangi. Bauna bau naon? Bu tarason. Tarason PPO. Tarason. Wah, siapa? Mohon. Isukan buktikeun. Yuk. Neangan rabut kemana angse kasih usi Heeh. kemana ka urang cing sarua irung nanti Cek urang mah bau PPO. PPO mah beda. Heh? PPO mah nyerangna beda. Beda, seungit ge beda. Unitna beda. Jadi, Itu di angse macam namanya. kang, Ayeuna madaun. rabut. Angse kan ka hiji jelema teh rasana kumaha irungna nu butut atau nu Ieu. halus gitu. Asuh-usuhna ngajengkang. Teh madaun kan mang badagna. Heeh. PO cenah. Ngajengkang eta. Ngajengkang teh eleh. Kumaha ieu mah teh cenah sipaeh borotot cenah ngala neangan hud urang teh. Alah. Langsung sukeun we. Tarason cenah. Benar. Seueuh kabur da ieu mah. Goblok. Aya segeder wae dua borog ge nya ieu nyeuneuan wae gitu. Benar. Jadi mung eleh. Tanda bukti eta mah. Kok dari arancam batur ku si Ustad anjing. Oh, Emang bege mana geus sieun hud kena ancaman. Tadi pedas Ustad ngadat Itu anjing. naon? Nya. Tapi sadari dia ge. Ya. urang langsung cengkat. Tuh. Mendina hayam mah euy keur kucekak et di asongan bedog lompat. Sieun. Nah iya mah kumaha nya? Untuk mempertahankan iya mah. Pada kurang ditanya kieu, apakah kamu udah merasa benar? Langsung anjing ngejegut goblok. Langsung nembak euy. Bener. Amun dina manuk mah Langsung ngedet langsung gacor eta mah. Langsung begitu rap agresif gitu. Aya agresif teh kuat, agresif bahasa-bahasa ya apa gayanya untuk menyatakan marah tidak agresif teh nyerang. Jadi lamun suara kudu nyerang gitu. Agresif disebut teh. Gitu. Oh da aya hud lamun dina ieu mah kudu periksa ka dokter. Tekanan darahna anjing. Emang darahna sabaraha tinggi. Teuing. Sukan bawa ka dokter ka mantri eta pepi. Kieu nah yang mariksa gitu bag dokter gering na teh mah sehat diperiksa. Eta cenah darahna teh 20 derajat Celcius. Ampun awet ai mah bukan nyakan. Ame awet ngora. Masa antreana leuwih jero si ieu mah daripada aing nu balalotot kieu. Usia eta mah eleh. Jangan mukman ngajina ngecelik sorangan. Bisa. Banyak. Bisa eta mah.
ngaji Mana oyo? aing pang kedua